arek ge nyangkrong. Eta anjing itu. Khotbah dibari dibabet kena kui ke jadi mah eta anjing Nyeri. awak nyeri hati nyeri atau anjing deh dah urang mata aya paribasa anu hese mah ngaji teh ngaji Diri. eta aing ngaji kieu mah paribasana hoream atau males teh bisa mah Maksa ke. masakeun coba ngaji diri kucing digebot kucing digebotan anjing dibabet lebih kagum kuingkan pasti nyeri da aing oge lamun digebot aing dibabet nah eta teh ngaji deh Diri. kembali